beli kopi heula tuh men. Gapleh teu ngopi mah teungeunna. Emang namanya boga duit? Henteu sih. Lanjut atuh. Urang tadi karek kita semayan budak urang ngajuk deui. Amat lu orang can dibayar ke 10.000. Geus kumaneh? Ah maneh mah. Heuh tuh. Tapi tong poho ke ududna. Kagok aing nganjuk heutik mah. Tapi bayar. Heuh ke dibayar. Heuh tuh. Buruk. Ah, siapa ya kali ciknya? Mantap. Caina balik ieu kumaha sih? Balik kumaha? Teu waras mah mah. Rek nepi ka irahannya hirup urang miskin wae. Ngomong-ngomong soal miskin mah tong hariwang, Pul. Ku aing di baturan. Lamun urang keur karesel sih sok hayang di baturan ku maneh, tapi di baturan ku miskin mah najis ah. Jigana, Pul. Lamun urang beunghar, pasti bakalan sombong. Yang geus teh dimiskinkeun. Rek beunghar kumaha tuh da pagawean ngopi, udud. Maneh mah tong salah. Gua urang keur ngopi udud kieu teh. Jujug aya kapal ti luhur. Gue merekeun duit sakarung. Teu kurah karu ujug meurekeun duit. Saha nu apal atau milik mapul. Tapi ya jalma nu beunghar cantang tuh hirupna bakalan bagja. Wah, apa di mana maneh ngasahan beunghar ge acan? Sia mah di bijaan teh. Terusnya jalma nu miskin cantang tuh hirupna bakalan sangsara. Emang mah heueuh, tapi urang miskin sangsara. Nyata sih maneh Emang maneh henteu? sangsara sih. Balak. Ngaran lu wae mah hirup teh. Ya, dengekeun si inget pepatah kolotnya. Tetap hidup walau tidak berguna. Tuh, Pul, dengekeun. Si encim wae nu hirupna teu guna teu ngeluh. Oh, jadi maksud mana hirup aing teu guna? Maneh ngarumasa teu? Asaha si rumah saya. Geus. Sinarieun maneh geus udang tim. Biasa bebeb urang yang ngebel tadi supaya aing ngudang. Aduh, ayang beb cenah. Saraba urang ngadengin lagi. Aing padahal mah tadi geus ngimpingeunna boga mobil opat, imah loteng. Pas udang geura leungit di KB. Berat mimpi nama euy. Nu penting geus ngasaan beunghar lah sanajan ngimpi ge lah aing. Daripada ngalamun teu puguh, mending cong refreshing. Tah bener men, tapi ulah mantap piduiteun. Soream aing mah paranas kieu. Halabatan pisan atuh. Dibarina ge geus saricing geus karolot mah. Kela euy. Kela bebeb aing nelpon heula. Buru Pul. Halo Neng. Halo A nuju di mana? Aduh, jika naik lagi janji ieu mah. Hapunten Neng, ana aya peryogi heula sakedap. Padahal di bumi Neng teu aya sasaha. Waduh. Nu leres Neng. Uhun tapi aya nuju aya peryogi mah wios teu nanaon. Masalah peryogi mah tiasa dianjingkeun. OTW ayeuna nya. Oh, uhun sok atuh A. Cincin wae boga kabogoh, piraku urang henteu. Neangan atuh Pul. Semen zaman ayeuna mah. Saya kumaha tuh tah. Awewe zaman ayeuna, lamun di chat sok nempo foto profilna heula. Lamun kasepnya dibales, lamun bututnya diantep. Apa orang kudu perawatan gitu, ame glowing. Tapi Pul, rek glowing kumaha tuh. Anduk kurut ngelap yang tai dilapkeun oge kana beungeut. Batur sok itu taranya.
Duh hampura euy. Di imah awewe aing geus sasanya. Aing kematuran heula. Alah sia mah tadi di giliran ku urang diajak ulin hoream. Diajak ku awewe daek wae. Ya beda deui atulah. Tuh aing milu Cim. Ya untung lah. Biasana mun ejal mangkat tilu sok jadi setan. Maneh daek jadi setan. Polontong cek urang ge maneh mah. Geus jugin lah. Lah sia mah sirik-sirik wae. Poldan. Kopi cik. Pul, kira-kira si Cim duaan kita kenaonnya? Jadi penasaran. Teh ngapa iya aing malah. Pikiran aing geus ka mana-mana. Lompat gitu ah. Miluan, euy. Geus cicing mah budak mah lalajo we. Kemana ya si Nengnya? Lampu harurung kene. Telepon we ah. Halo Neng, atas panggilan bumi ya? Kalebet we, A. Ari Neng di mana gitu? Ih, Neng mah nuju di bumi ini sareng mama sareng bapak. Terus iya aku duku kumaha? Kalebet we. Kuncina aya luhureun panto. Punten pangmareumankeun lampu. Tos heulanya A Neng bade ngaliwat heula da. Tuh gerak. Panas keseluruhan, dedemian. Deheng ditambah reman listrik. Apes ah. Ya saya pul buka balak genap. Gandeng aing maneh. Apes. Naon atuh Cim? Aing ka ditu teh kakak ditambah reman listrik we hunggul. Pusing aing, miluan atuh lah. Tuh nya cek urang ge. Geus lah ini teh men. Kamarana ih, atuh aing sorangan. Mareman listrik. Mana cik saha? Teuing lah. Tungguan atuh. Kare tuh kacida ka aing teh. Gecim gapleh jeung urang. Gapleh we ulangan lah. Kali tu kacida baru dak teh ka urang.